Bos, mana mah bisa bahasa Sunda meureun. Bahasa Inggris. Bodo amat, urang aya nama rek Petrus we, pokok nama Bray. Petrus teh naon, Bos? Petrus teh atrina Pepe terus, Bro. Aduh, kudu ka mana nya? Hirup teh mending gebut-gebut teuing gitu. Aduh, eta bulan do kamari teh nya. Sampeukeun mumpun awas si Bos. What are you doing? Weak, wo. Ngomong naon cenah? Bisa bahasa Sunda, cuman teh ulang bule. Abdi mah orang Sunda asli, Kang. Alina mesane. Nami abdi mah euis, nami apa saha? Sik euy, ari carana kieu mah bisa mancar atuh ieu mah. Si Akang kalau kah bengong kitu mikiran hutang lain. Ari abi pun dipanggil naon wae, Neng, tapi dipanggil sange teh naon? Kang Abray bisa wae. Sanes abray atuh, Neng. Bray we bray. Kagok nyebut Bray mah, Abray wae nya. Cenah naon, Neng, mau ngomong kitu ge. Abdi mah Neng mah nyorot teh nurut we. Asli orang mana? Abdi mah asli Sunda, Kang, lahirnya di Bandung. Tapi mun dijagrek mah jiga bule nya teh. Kayak katurunan, Kang. Katurunan naon ieu teh, Neng? Mun ayah mah ti Subang, Kang. Lamun umi di Amsterdam. Amsterdam teh beli belah mana Cigaok. Jawab teh di mana? Amsterdam mah di Belanda, Akang. Gue heula. Aduh, adik aing teh ngobrolin usahanya, sampeukeun ah. Mana yang ada adik orang lain? Ari maneh saha? Aing lanceuk ngasih euis, aek naon ngaheureun adik aing. Duh, hampuranya abi mah teh nyaho. Geus kalunjak ieu mah. Yang di Kepnyong. Ari cek penting naon sih, Kang? Ari Kepnyong teh kepret monyong. Ulah Kang, ieu beu urang kikina deui. Jaga. Wah, nyeri bang, aduh, aing nyepuri bang. Wah! Main ke tengah jalan. Eta si Bray kunaon eta? Kaleci aing digeleng. Kakak Obon kenapa nangis ya? Bang bener emang lanjut maneh mah. Ripuh. Nama eta jelema jadi huntu eta mah, kudu dibawa ke puskesmas. Eta lamun dibawa ke puskesmas kudu diberi anak sumeng eta. Wah, anak sumeng atuh eta mah kudu dipokok ku jawer kotok. Bos, 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 udang bos, bos, udang bos, 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 udang, bos, udang bos, Astagfirullah, udang, anaonan mau motor ke Jero Imah sia. bos, tinggalin wir udang, Sia kunaon eta bisa gitu nih? bos, aing ditampol ku lancing nasi bule, Terus si anjing wae ditampol ke budak anyar ha? kumaha dia atuh bos, Aduh, nggak ada obat bener mana mah bra, ngerang-ngerakeun urang wae. Saya nama urang teh akan buru mangkat. mana ini tuh, bos, tuh budaknya tuh bos, budaknya tuh.
Naon itu teh? Maksudnya naon tinggal anak buah aing tah. Buah mana yang ngarean adik aing? Tapi tinggal ku sia tah baronyok kitu. Daripada kitu mah sia pugu-pugu diadu jeung aing ayeuna buru. Ampura pantenya anak buah akang. Kita sia rek ka mana we? Mana kunaon labu wae telepon kitu nih. Bos urang. Bos sabar bos. Bos sabar. Aduh, gendong. Aduh, ieu mah. Ai digandong, cilepul we budak teh labuh wae aing. Terus si cing wae ditampol ku budak anyar. Gua kudu dipokok ku jaruk. Rolling action. Kudu dibawa. Nanti Atuan rolling action. Lamun dibawa ka puskesmas mah. Lamun dibawa ka puskesmas mah eta kudu dibawa. juga nama nyeri hun. Alah yang Obo. Kena deui atuh. Jangan nanti emang nanti tadi. Anak jabe ya. Ari cap nyawa teh kunaon? Ek naik. Naon nya? Naon jeung cap nyong dia. Wes tanah tuh dong. Amsterdam teh di mana? Di Bari Cigauk apa di Cigauk? Ari aing mah teh Subang, lamun Umi di Amsterdam. Terus juga tapi mau dicetek mah. Tapi mau dicetek mah aja kabula. Ari neng ngomong gitu mah tadi. Aing sebut abang mah juga neng. Aing ngomong blabla. Ada api mah di mana? sarang. Iya, lagi. Hari Nabi Abdi mah ekspor tapi mun Nabi Diaju. nah hari Aduh, kuat tadi lalu. Udah. dan Tadi lagi. coba tunjuk dulu sekali si Obon. Kayaknya gimana? Gitu kan. Coba dikit. Coba hehe. Iya ku si bos. Iya ku batur. Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Main ke tengah jalan.